Dasar. Ah, jangan aing mah. Bapak istirahat. Ijilan bae gua angkat rumus-rumus. Heeh, sarua ieu sirah asal geus bejat euy. Wah, kenal ari maneh. Mabal ya. Ari maneh kenaon? Biasa. Yang niis sirah sejangan. Tuh si tahe. Nyapruk untuk muruluk ngomongkeun we angkat rumus-rumus. Aya leuna. Sarua. Heeh. Beuki dieu teh. Sebeuki ieu sakola teh. Loba pisan aturan Jepantrangan. Atuh, cikang pangbrosikeun. Tanyakeun kayak Google di internet. Gimana sakola bebas? Teu aya aturan. Anu sedada sakaya sarangan. Wah, maneh ngimpi nya moal aya atuh. Di mana-mana oge sakola mah kudu make aturan. Alah, enggak aturan mah gampang dibeli. Apa sih mah? Secicis. Zaman ayeuna mah cicis nu raja euy. Gerak. Jangan sekolah juga gitu. Pindah aing ah. Bener tuh. Tayangan euy. Saya oge rek pindah. Mun aya sakola nu jiga kitu mah. Bosen di dieu mah. Rujit. Latihan band dilarang. Latihan olahraga dilarang. Kudu hayu we. Nilaian teori, angka jeung rumus. Lila-lila mah akaran sirah teh. Ja, jadi tinggali geura status booking maneh. Mana? Silina deuleu. Oh, silina. Heeh. Da bokin aing mah loba mantak nanya oge. Naon cenah statusna? Tah, dasar hayang atar geus beubarahakan tuluy indit. Jandapna #Jaila Edan. Ka aing eta teh. Goblok. Mun maksudna eta awewe teh. Nomor telepon. Reject koy. Heh, ya. Angkat atuh euy, bisi penting. Alah, paling oge minta diapelan. Bosan ah. Aya neti deui. Astagfirullah. Hei, kenaon dari yuk? Kieu we, Pak. Kieu kumaha ari maneh? Nya kieu we, Pak. Kuak kieu. Sing bane ngajawab teh. Heh. Jam sabaraha ieu? Har, apaan teh Bapak ngejam tangan? Nah betul sekali. Lain masalah urus jam tangan sia. Deuleu jam sabaraha ieu? Jam 10, Pak. Tah, jam 10-nya kuduna ari wayah ieu marane di mana? Di sakola, Pak. Sakola. Nah, tuh marane beda dari ieu. Polos, Pak. Alus. Bolosnya Kang. Lain alus bolos mah. Maksudna teh alus ku jujurna. Pan hese euy nya ngajal mah jujur zaman tua rimah. Dalah huruf lorong geus dumuk sarana oge pantara ngaku tara jujur. Oh, nya Kang. Kang. Baik kamarana sia mane? Berarti bade ka sakola, Pak. Cucu masya dasar bangkawara. Aya sopana pisan ka petugas teh. Indin ke kadepan jiga keuyeub dari usia. Tulis di sawae ngaranna. Di mana alamatna? Di mana sakolana? Sangat kolotna. Urang laporkeun ka kepala sekolahna. Siap, Komandan. Yeuh, Jang. Ulah dibiasakeun bareng sakola teh. Mumpung orang keneh sakola sing bener, ulah nepi ka jaga marane kaduhung. Penting deuleu sakola teh. Sing karunya ka kolot marane, anu ti hot-hotnya duit pake ngawaraganan sakola marane. Ganti. Kartos, Pak. Tapi naon? Sarujit, Pak, sakola teh. Sarujit kumaha ari maneh? Sarujit we, Pak. Sing isuk jedur nepi ka sore je teh. Ieu mas Kak, dikorban bae ku angka, rumus, di teori. Padahal mah ka 3 hanteu.
Da emang kuduna kitu war sekolah majang. Gitunya gitu, tapi dah rasa kudu gitu pak. Di mana mana oke kudu seimbang antara diajar jeung kesenangan karena betah diajar nak. Iya mah, ayo, we paksakan kudu gitu. Terus pak, ulah aya guru nu galak ka murid, ulah aya guru sok polotot, sok komo bari sesentak. Jadi sesana teh enjoy, ilmu bisa gancang asup. Gitu tak pak. Oh, gitu ya. Nyata mah urusan dewek. Geus lah, intina marane teu meunang bolos sakola deui. Upama isuk pagi kok kapan ini bos di dieu, upama wae ku dewek rek digiring ka sakolana. Karti Kartos pak. heh. Sakarana nih. Tapi pak, Oh, maneh. datuk pak. Karti teu nu bieu dong ngerti dewek. Kemana pak? Hari itu bapaknya dia naon? Dasar bang kawarang, garingeun nansi, tungkul wae kana HP teh. Atau ulat pak? Astagfirullahaladzim. Film nanaonan sih yuk. Eta pak, film. Film. Hancur, rusak generasi teh. Mau jadi apa bangsa ini? Kalau generasi mudanya seperti kalian, sudah tidak punya rasa malu, menonton film yang tidak unik, film yang merusak moral. Iya akibatnya kemajuan teknologi informasi nu tidak diimbangi dengan aturan dan cara menggunakannya. Akibatnya baru kayak dengan gampangnya menghasilkan film-film amoral. Anu satulina mengaruhan juana, perilaku bahkan kesautik oke. Anu yang coba-coba melakukan adegan-adegan dina film. Anu ngabalukarkeun es cendol di kelapaan. Maksudna Kang? Es cendol di kelapaan, gundal gendol. Oh bapak. Dasar liwar siap. Kadang kaseserian. Mangges, bubar. Kalau jam bisa Tuluy, icetatan rek dikumahakeun Kang. simpen weh, biar laporan kandungan. Arah katingali, yen urang teh digawe. Jadi mulai kumahakeun eta barudak teh. Nah hari kumahakeun gitu. Keun weh antep. Da emang geus zamana asa jauh pisan kayak barudak sakola ieu mah. Beda pisan ke zaman urang sakola baheula. Beda kumaha Kang? Nya beda weh. Pek kumana tingali. Paresepna nyaro HP urang sapopoe teh. Teu inget wayang, teu nyaho tepat. Kalan-kalan mah bari cuma di WC oge. Bari nyaro HP. Leresnya Kang, kuring oge minum di tenan. Ayeuna mah teu budak teu kolot, upama leumpang bari tungkul molototan HP, nyetir motor leungeun sabulah. Da sebelahna deui bari pencet-pencet HP, diuk parendeng jarongjon, bari ngoprek HP-na sewang-sewangan, bari seura-seuri, teuing serikeun naon. Gitu di ngadeukeun nu jauh, ngajauhkeun nu deukeut. Tapi aya oge anu leuwih harewakeun tibatan eta tadi. Kumaha ta Kang? Mangkukna basa dewekna terjikan ka pasar, getuk kejadian dan kecelakaan. Burudu jalma daratang. Pananya teh cenah rek pada nulungan, sing horeng teh ningali korban kegogoran teran jal bari anu regang. Bengkalan ditulungan, ngadon di paroto gerak. Ayo orge nu ngabidiokeun. Majar cenah rek diupload kana internet, pancilaka eta korban nu kudu bisa diselamatkeun. Kalau nepi ka henteu Mohon Kang, ironis eta deui HP teh ayeuna mah geus carangi, bisa muter film sagala. Antukna barudak teh bisa lalajo film kikituan, lalayan dari sensor. Heeh, alangkah kamajuan teknologi ieu teh. Ulah nyalakeun teknologi Kang, sabab kemajuan teknologi teh halus, cincirining negara urang teh maju. Saha atuh salah? Urang mah we, nu can siap narima jeung ngamanfaatkeun teknologi jeung kahirupan leuwih halus, saluyu jeung fungsina. Mangges kadang ngabas nu kaditu patut. Keun weh, daya bagian anak. Keur urang mah nu penting mah digawe, selalu jeung tugas urang. Hayu urang balik deui ka markas. Ieu bejet geus nagih. Mangga atuh Kang.
Hari keribut itu teh sok hareureus Iya, kalau nih ya. Cili. Halo. Ih. Di mana mana? Sinyal lu, iya gini. Tah, ayo deh, oi. Woi, Gading. Gading. Kalian serikan nih. Dasar awe lebat. Naon? Kawin. Hari geus ka satu. Dapur mana yang main ini mah? Ih, nyeserikan mana teh? Ye, sana yang serikeun. Wing mah bermain Facebook. Tah, tinggal ini. Biar pisang ibu. Ih, Gading. Keur baru segitu. Woi, Naon sih? Kayak naik pas lu kuing. Hari dia nan atuh. Woi. Gading. Geus nyaho. Tuluy. Kunaon atuh mana masih didinya? Ini sia. Ini. Halo. Cili. Halo. Kunaon sih diri jangan main kemana? Ah. Wah. Ker di mana? Ja. Cili. Kalau kan ditutup telepon nak. Cili. Ih. Ditutup deh. Dasar kadang. Tidak. Kunaon? HP dialung-alungkeun. Marah deh geuning. Dina, kunaon? Geus meh saminggu ambak-ambakan bae. Aya naon? Heeh, Lin. Aya masalah naon? Bawa kasus tong dikeuk sarangan bae atuh. Sok ceritakeun aya naon. Teu kunaon Rin. Mei. Biasa we. Keur keheul. Keheul kunaon? Si jahilinya. Eta kalah ceuring. Kumaha ieu teh? Dina, geus atuh ceuring. Sok ceritakeun aya naon. Mudah-mudahan Aurora bisa bantuan kasus maneh. Marah deh. Moal bisa bantuan. Ih, ulah nyarita kitu atuh. Sing inget sagala kasusah pasti aya solusina. Sok atuh ngomong. Pan, urang gak usah maneh teh. Lain paparan satahun 2 tahun. Pan budak kan urang geus babarengan. Jadi, urang mah bisa banget tegeran teuing mah masalah nu bakalan dapat ke maneh. Maneh kalau jeung kieu, urang mah yakin masalah nu bakalan dapat ke maneh pasti masalah gede. Riza. Neng. Nuhun pisan kana tanya amarin duaan. Tapi masalah ieu mah urang teh bisa berenyah ka maraneh. Sabab urang yakin maraneh moal bisa ngkulanana. Tidak. Baik. Panuhun pisan upama maneh bisa digawe urang sorangan di dieu. Urang hayang dengan urang. Tapi Rina, please, singarti kayaan urang. Urang butuh waktu terpikir. Insya Allah, dina waktuna urang bakal jadi takkan sakabehna kamarna duaan. ya tuh itu mah urang yakin maneh pasti bisa keluar dari masalah ieu. Soalnya, mana ngerti kayaan urang. Oh, gitu. Mana ya teh? Kita ya naon? Tapi ka mah kita urang nu kemana ini dia. Kumaha? Jadi
penting masalah iya. Ya lah. Saya penting-penting ke orang mah. Biasa ya. Jadi, orang kena kandungan. Cepat di tempat tinggi biasa. Jahat mana jahat. Gugurkeun we. Gampang. Astagfirullah we sagala. Dasar kalian siap. Ayo gampang ditagugurkan. Hari mana boga hati siap. Hari geus kudu kumaha. Jadi, bisa nanti pada serius. Nah, cek mana orang teu serius. Ya, dekeun. Lamun urang teu serius. Nanaonan atuh urang deuk datang ka dieu. Dasar awewe. Pikir pisan. Jadi, Naon deui? Cikene pan geus beres solusi. Gugurkeun we. oh. Jadi, tinggali ka dia. Tinggali ieu bener. Tinggali. Moalila deui bener bakal kegedean. Mana udah tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab naon? Orang kudu buru-buru kawin. Naon? Coba sekali nih. Terserah deh gitu. Hanya orang kudu buru-buru kawin. Orang kudu nanggung wirang. Kawin. Kawin. Urang kudu kawin. Dan alasan orang kudu kawin jeung maneh, ha? Orang anak kumane. Orang kandungan anak mana? Nah, kurang cukup. Alah. Bingung anak saha. Anak mana Jairi? Anak mana? Teu percaya. Awewe gampangan siga maneh. Bisa sare jeung sabae. Tuluy. Urang jadi korban di rumah renang maneh. Waduh. Dasar kadang siang. Kamu mana kedai tanggung jawab? Orang pasti bisa nerima. Tapi kamu mana nuduh orang kayak gampangan? Mana salah, Jak? Seumur hidup orang kan kalau aku kejeng mana? Orang yakin dia anak mana? Tuluy. Namun maneh dan awewe gampangan. Nah, maneh ngadaek kenana jeung urang. Nu mata. Pake dokter teh. Jahat mana? Orang kayak aku kejeng mana? Lantaran dia obat tapi kamu bang. Tur, mana kongsi janjian mau tanggung jawab? Nah, ini mana jadi janji? Awak. Karena oge sama mabok. Sareng ge hanteu. Puasa aku kenana. Hai, masih ingat mana tukang bukanya? Mana buktina? Heuh, dinanya na oge. Urang nu ngalakukeunana. Urang pan geus mere solusi. Eta kudu tanggung jawab ti urang. Tanggung jawab naon? Nita gugurkan kandungan. Heuh, gugurkeun. Hembung. Orang punya dosa kedua kalina. Saenggeus ka kandungan saja nikah. Haina ditamai haji budak. Moal jak. Moal. Naon atuh ka yang maneh teh? Kawin. Kahayang aing mah. Jairi. Masih aya jalan sejen. Teu kudu kawin. Jeung deui umur urang oge karek 16 tahun. Urang embung masa depan hancur gara-gara kawin ngora. Egois. Pikir masa depan sorangan. Hari orang kumaha. Orang ke keluarga bakal tanggung bewirang. Bewirang akan kelakuan mana? Kumaha karep we. Ayeuna putusan aya dengan maneh. Maneh daek ngagugurkeun kandungan atawa henteu? Upaman teu. Upaman teu nya hatina di antara urang geus beda pamadegan. Percuma hubungan pertanding oge. Maksudna? Urang putus. Putus. Heeh. Putus. Percuma ditulikeun oge. Di antara urang geus beda pamadegan mah. Kadang. Kadang baheula aing percaya ka maneh. Hari ikut kiamat. Maneh ditinggalkeun.
deui na sama Memeng. Ngajak ke dekat sekolah Pak. Aku udah ingin ke dekat kepalkeun. Mohon sampai dapat oke langsung. Kumaha atuh ieu teh? Aduh Gusti. Pasien kekuatan. Matak naon atuh? Talek heula. Hayangna kumaha? Resepna kana naon? Sangan pelajaran jalan, pangaresep oge jalan. Tapi pan, pangaresep oge bisa ningkatkeun diri, bikin diri sorangan, oge bikin prestasi. Naon salahna coba? Kamu kok bisa pada rutan kajongan? Paduli, egois, jangan. Unggal bae utek di jalan bae, gua angka-angka, rumus-rumus, teori-teori, nilai-nilai sedang ngabledug. Jangan. Hei, gandeng, penting-penting cuci lowongan, kagak ku pisan. Diajar, nilai rapot, sikep. Diajar, nilai rapot, sikep. Diajar, nilai rapot, sikep. Sekolah. Gandeng, kasurupan mana teh? Atau mabok? Heeh, aing kasurupan gua aturan sekolah nu teu adil. Mabok ku proses diajar anu monoton. Majar nilai rapot lebih penting. Nah, diajar teater terpenting. Majar angka-angka jeung rumus-rumus lebih penting. Nah, hari kebangkeun bakat jeung hobi terpenting, ha? Paling teuing. Kalau urusan ti urang mah. Kenapa gua mah maneh geus ngaganggu ketenangan dia tempat? Padahal teuing, urusan urang nepu gemak. Mane geus ganggu. Kuluna emosi nu aya dina hati urang. Paling teuing. Nu dipikahe urang mah aya ngadeukeun ketenangan. Sangkan bisa milih kumaha pilapan urang hareup. Sangkan masalahnya mereka. Padahal teuing, nu dibutuhkeun urang aya ukur kebebasan. Kebebasan ngeksprikeun segala emosi. Emosi nu aya dina diri. Emosi nu salila teu bisa kedal lantaran aturan-aturan nu teu dijemut. Paling teuing. Upama batur geus anu paduli, urang oge bisa. Paduli teuing. Bulan pias moncorong setengah hate ngarayap lalaunan kambut embunan jempling bentang-bentang lalumpatan ngiles duka kamendi nalika ti kaanggangan ketingali silut pamun teu anjeun rambut panjang ombak-ombakan ngawurkeun ka panasaran lir ngagupayan bari ka harewa salon tulungan kuring salamatkeun kuring dina tungtung balati cinta nu ngabongohan ajab lebaja jantung tulungan kuring ngeteuyeum nyamperkeun bari bawa hate nu pinuh panasaran salengkah dua lengkah tilu lengkah pergi ejes pambantu bidadari ngumun alus pergi jentre di telak Cipanon diri kunang-kunang acang atra bawa beja tulungan kuring kata langsara kasiksa kurasa rumasa salah cicing di tempat anu mongkleng Tumarobah tetenjoan salah jadi benar lain jadinya ulah jadi menang tulung kalau nareos anjing ngabarasan nabrakan aja jantung ya awak ngabang kiem mudupruk geles daya-daya ngaborogot kurasa hengker kuring nutupan celi sangat sora anjing tak kadenge tapi darai anjing bagi atra katingali kuring meremkeun panon tapi sora anjeun beuki kadenge beuki ditutupan ieu ceuli darai anjeun beuki eces ka tembong beuki diperengketkeun ieu panon beuki jentre sora anjeun beuki rekep beuki eces beuki jentre tiba perengket beuki pageuh beuki kadenge beuki karasa beuki katempok antukna kuring ngalempreh tanpa daksa biakin tanaga hilang tangan pangawasa teu bisa kukumaha yang seni anjeun dikerekep ku simpena pangharepan
baik saja. Iya, selesai dialog dengan naskah langsung. Karangan Kang Ayi Desa Smita nuker digarap ke eskul teater di sekolah. Oh, harus atuh. Ngan hanjakal. Hanjakal kumaha. Ya gitu. Tadi izinan ke sekolah. Pajar teh cenah ngaganggu pelajaran. Padahal mah dina teater kurang bisa loba diajar. Loba ilmu teu diajarkeun dina pelajaran sejen. Naon bae? Nya loba diajar jujur, ngolah kesabaran, ngolah emosi, ngolah rasa. Hati urang bisa lebih peka pada naon kejadian sabeudeureun urang. Jeung sajabana. Malah lebih jauh deui urang bisa berekspresi, ngembangkeun potensi diri jeung prestasi. Untuk lama, teater atau seni bisa membantu kecerdasan manusia, sagedengeun agama. Aduh, nah betul. Cek. Kumaha ieu teh? Emang geus aturan ceuring. Geus. Bisa ditinggali. Salah sangka di Banjarmasin. Mah kurang. Geus atuh. Ahmad. Ini saha? Dina, Oh, Dina. Udah aku baca itu buku. kadang-kadang Heeh, sok kumaha? umpama geus nyaho. Mari bisa dulungan. Heeh, sok ceritakeun heula. Kumaha gulungan upamana carita? Aduh, lihat oke geuning persoalan nu karanda maneh teh. Mari bisa dulungan. Buka tuh, bingung. Iya tuh. Ayeuna, habil hade, maneh balik heula. Istirahat pikiran, semua panjenengan ditangkat kabur ti imah. Sabar heula, bukan jadi lubang pemikiran anak. Daek tanggung jawab. Cek pangrasa mah. Wah, Nah, boga pikiran gitu, usahanya manehna balik pikir. Sok tulis dinya. Paras alamat nomor teleponna. Mudah-mudahan urang bisa nepungan manehna. Geus, kalau kami kitu henteu. Dong usahakeun, dong tarekahan. Bareng-barengan Pak. Tah, ayo urang balik. Urang diantarkeun ka imah ngan Omar. Maneh ulin kesalahan kadua kalina. Jalan aborsi atau mayan maneh. Maneh kudu yakin satu kali ini persoalan pasti bakal hikmahna. Halo? Gimana kene?
deket atuh. Nya, kita sembah bensin. Sok atuh burukeun, bisi penting manten. Ahmad, Ahmadnya. Asa wow. Sahanya. Allah, asa teh kolot-kolot teuing maneh teh. Ira kumis poho. Jahili. Ahmad. Ahmad. Aduh, ternyata euy bisa panggil di maneh. Kumaha kabarna? Ayeuna maneh teh sakola di Malaysia nya. Kamu teh di dieu? Pernah Lin? Wah, beuki gagah wae maneh euy. Hiji atuh nanya teh. 3 KPK terinterogasi koruptor bae atuh. Cari-cari bro. Bakat teh pisan euy. Geus genep bulan urang pindah ka 501. Baretah ini tuh. Deui, mamah geuringan bae. Teu aya batur. Apa sorangan mun bapak mah. Ini tisu balik subuh. Tisu ku sendiri deui. Teu aya waktu keur urusan si mama. Har, deuget atuh. Urang oge sarua di 702 pagi. Ulah, bagaimana? Di banyak keluarga. Asal kebenaran bisa panggil dia. Pas di mana? Tahu? Mereka mana gitu? Ku nungguan jalma. Janjian naik panggilan di dia. Terus 2 jam terjal baik. Kek. Kebenaran di baik. Kurang bisa sarua. Janjian pinjam naik panggil di dia. Sama dia. Harus keluar baik. Tak nomor urang. Mana wow jangan warna Lina. Lina. Lina Margareta. Udah kayak sepak British. Lina Margareta. Saya. Tong api bodoh. Wow tuh. Kira. Ayo naon itu. Jumbar kepolotot deh. Jawab. Wow tuh. Pernah mana wow gitu. Ditanya kalau balik nanya. Wow tuh. Wow. Tapi kamu kemana Lin? Baheula. Ayo namun putus. Kadal sia. Ari mana wow gitu pas Lina. Muslila, karek saminggu. Nyaritaan baik ke mana? Kabeh dicaritakeun, kasus bejana kalau kan mana? Lu teu tanggung jawab, sampai selina ka kandungan. Hop. Baru mulai. Orang jadi bingung ke mana arah caritaan mana? Ide teh. Masa palsu gini sorak teh. Montong sok mungkin sia. Montong pura-pura bodoh. Biasa we turun. Tombar kepolotot gitu. Jangan anak oge blak ngora. Blak gaul. Bilang kadang saya sakitu bae oge. Mari jadi riuh. Pokok gitu mah. Terus biasa zaman kiwari mah. Silinana we, hati-hati, betarapti, gaul, biasa, lu gitu disebut biasa, parah, nah hari mana tidak ajar agama, santai bro, woles, itu memang dunia kita, dunianya anak muda, si bentak kurang teh gitu, di zaman modern, era high tech, di zaman tai kotak di lembuan, nah disebut modern Jepang lu kumaha gitu. Nah, mabok disebut modern, seks bebas disebut modern, bareng anak batur disebut modern, bertanggung jawab pada kalau sorangan disebut modern, kalau pada zaman jahiliyah dulu nomor itu pertama, lain modern. Tah, iya, hari pemula jadul mah, ngegaul, kumakarap weh, sama mana senang, tapi kan itu kudu tanggung jawab, baru ya selina jeung keluargana, bakal nanggung wirang. Apa weh, kawin kumane, hari-harinya mah, jadi, atuh dah kehel. Kita dengan tanggung jawab. Pan dia tahu ini sebagai solusi. Gugurkeun we hari bungri we mah. Dasar kagak sia. Ari mana lalaki lah isi. Dasar banci. Nanaonan ari maneh. Datang jawab teu aku. Ulah sok pukir sia. Sanganana pisan. Geus sebel ngaruksak. Sanganana dia teu tanggung jawab. Ari maneh kunaon? Tanggung jawab naon, ha? Masih kene mukir sia. Ieu SMS na silina. Marukan urang teh nyaho. Naon anu geus lakukeun ku maneh? Hasilina ha? Oh, pahan nyateh naon? Santai, Mbak Bro, santai. Masih kene bisa ngomong santai sia. Santai. Nekeun heula. Non bae geus kajadian ka silina. Ari nalen urusan jeung tanggung jawab euy. Sabab euy geus putus kemaina. Kate. Naon? Putus. Heuh. Putus. Sanganana sia mau putus? Ari kitu. Silina kakak kandungan. Nono bunga aja kuing. Cukup. Gila. Mei.
boga kita yang mengurus di masuk kawasan. Hasil tidak ngalakuan di bangsa tukang. Tapi urang terido upama maneh nanggung segala sorangan. Si Jahili kudu milu ngarasakeun ulah maneh sorangan. Kan baiklah. Maneh tak ada tanggung jawab oge. Urang mah yakin hiji bangsa manehna pasti bakal nanggung segala akibatnya. Oleh. Maksudna maksudna menyertak itu. Maksudna main ngurus pasukan ika batur. Rek halo yo. Yo, dengkeun sekali deui. Tapi ka irawe oge. Dewek mau arek ngaku dan tak dewek. Pun. Untuk kasar kau isya. Santai bro, santai. Iya urusan maneh. Iki deui. Upama maneh masih ngurus pasukan ieu kalau lihat salian. Ayo dia. Tuh, bikin ka dewek gitu kalau dewek bilang. Awas tinggalkeun. Hidup maneh. Purit bata aina. Ate, kalau ngancam sia. Jadi, mulai ini sia. Ayo udah diundang. Tapi Lin, Kan baik antang. Tante oge mana dengan sepeda pelajaran berharga bikin ulang. Pelajaran naon, Lin? Dukumu mah, geus ngaruksa masa depan maneh, bari jeung teu tanggung jawab. Bang satu kitu teh. Pelajarannya kurang-kurang sekali-kali percaya lagi model gitu. Sekolah bari jeung masyarakat kehormatan saja aya ikatan resmi. Dina, tuluy maneh kumaha? Genap belas tahun kirim. Tekung sih gak mikir seketik-ketik aja bakal kejadian jika kia. Cek perasaan mah. Hirupnya sebenar mah. Padahal mau diimatan. Setelah gening. Hirupnya kesalah mereka. Hancur karena pergaulan anu salah. Namun melakukan tindakan anu ngaruh aturan. Dan nurut karena omongan kolot. Padahal kurang kumaha aja lagi hidung jeung bapak. Segala kahayang dicumbunan. Segala kabutuh ditudunan. Hanya bener cek si bapak panggala. Kaduh mah karena datang kehala. Dina, coba telepon. Halo? Waalaikumsalam, Kak. Nuhun, dia aya sareng Memeng. Biasa, di taman caket sekolah. Sareng Rina, sareng Ahmad. Oh, nuhun mah. Dina teh nyandak HP saurna. Kumaha lah? Dina, kumaha? Si Mama rek nyusul ka dieu. Kudu naon teh? Cigana si Mama teh dina panggil saksana kudu jauh. Nuhun mah. Nuhun. Mangga. Leres, paling numpuk bensin. Mangga. Waalaikumsalam. Dina, siap. Ngobrol Dina kalian suka benta. Siap. Sananya gimana oke pasti bakal ngapain. Syukur atau hari itu mah. Dengan oman, lain kalau kejadian, udah nerima, nggak sampai timbangan, mungkin kesalahan lu gede. Pulang-pulang, udah bakal terus saya di maneh. Tahun lain bakal kejadian. Memeng, sahabat. Bisa para di kami mencari di hotel. Mudah-mudahan pasukan dia pulang terhadap kemarin deh. Cukup orang mukul karena segala segala depan orang mesti jadi contoh. Yang tidak kudu asa yang jadi bangsa. Sangkan teka duhung. Dasar kau orang, kurang dukung bisa kalau teh, Sabar Kang, sabar. Ulah ngacur nafsu. Salah minggu kumaha oge.
kesalahan dia. Kesalahan lu sekali waktu atas. Terus gak bisa dimaklumi deui. Dan disimpan di mana beget akang? Kumaha teman tangga? Keluarga. Wirang dulu wirang. Sumi. Cicing siang. Mana geus gagal ngawara budak. Aing nu kudu ngawarana. Pak. Naon eta? Jawab. Jawab. Aing minta siap jeurik. Aing minta siap jelaskeun. Naon eta? Pak. Atos. Leluasan gitu. Kau atos ketua putra. Cicing siang. Montong pipilun. Punten pisan, Pak. Sanes abdi ngiring campur ke persoalan keluarga Bapak. Nangin coba yang mutan ku Bapak. Buruk-buruk Bapak jati. Dalah mau ge tinggal teh anak Bapak nyalira. Nah Bapak teh watos. Jempe. Aing nyawa nu kudu dibilang paham ku aing sorangan. Lain urusan cilaing. Nikah sia. Balik. Kang, istighfar Kang. Bapak. Rina lakukan apa? Rina melakukan kelebatan kalintang agak Rina yakin Bapak matiasa ngemaklum seperti kelebatan Rina di Santa Ajana. Tapi Santa Ajana Rina nyuwunkeun dihapunten. Tasasakeun Bapak sareng Mama. Mama nu ngalahirkeun, Bapak nu ngahirupan mimiti lahir dugi ka ayeuna. Kanyaho Mama jeung Bapak nu aya kedatna. Katampi pisan Rina teu biasa mulang tarima. Ukur kasusah, kawirang jeung kageung nu katampi ku Mama sareng Bapak. Kapan siang meta pura? Hah? Nah bisa pura kain balik deui kaayaan. Hah? Suni. Rina anaknya hidup ulah nyarita kitu. Kanyaho Mama jeung Bapak teu kudu dimulangkeun. Itu dikikeun. Hidup kudu yakin. Urang nganukun manusia teu teu salah jeung hilap. Mama nyawa hidup Rina. Mama yakin Bapak hidup pasti ngampura. Wow. Dewek pangampura. Sanajan mana ciri genti. Nepi ka irabay oge. Dewek pangampura. Tega-tega teuing. Jangan ikut Mama oge. Rina teh anak urang nu ngalijitina. Nah, kana pegangan teh. Sampai nyaman. Mesti kungsi nalangan salah. Karena kuring jeung akang. Kuduna ngurus aku kula. Bisa ngalakuin diri sorangan. Nggak usah Mama cerita jadi gila. Aling. Potong ngaran. Akang! Ada kuku gue ingat
bakal kian controng dah. Ampura abdi sadaya Gusti. Ayo ku abut. Iya coba. Buka karadapan ke abdi sadaya. Nah, naon atuh dasa abdi teh. Tapi kasaki abut teh. Malah si anjing teh Gusti. Aku udah kumaha. Abdi ngarep dia karena selagi garing warga. Udah kemana jadinya. Oh, baru jengkar kakak lu. Apa? Ampunan Sumi. Sumi bingung apa? Sekumar mari tangkap. Aku ku nafsu. Tinggal aku lagi akan jadi anak-anak. Sing emot kan. Aduh. Karena datang diulang. Kami tinggalin keluarga. Udah kurang dari gitu. Coba nikah ke keluar. Udah kumaha berapaan Sumi tega. Kumaha. Sekami tetangga. Geus teu aya nu bisa dipentan tulung. Sekami tega. Kumaha ningali urang. Lahan. Upama teu dihalang-halang ku si hutan geus sia teu. Urang geus diusir ti ieu mah. Sabab cek marane. Urang geus aing. Nu kacida geuna. Di marane. Sumi bingung. Bingung. Sumi geus teu kuat. Kudu kumaha Sumi tega. Jawab Kang. Jawab. Abdi tuh bisa ngejaga amanah si Anjay. Jaga. Ih, gak bakal aku coba. Bisa dia ngerotan. Tidak keayaan umur aku masih kurang. Padahal jalan hidup masih panjang. Tapi akhirnya udah kasih tengah jalan. Anak akan ngelakuin suruhan. Tapi malah tidak nurut ke gue. Lagi yang marah. Tidak. Please. Kamu tak mau tidak. Ampun aku nih. Udah bisa. Anjir, air batin. Sadar, ini penyakit kita. Untuk dirawat. Tapi sepatah jalan-jalan. Lu hidup lagi dirusak, ku goreng. Anjir, Lina. Ampura, goreng, Lina. Ampura. Kuring cabai raka, hidup anjir.